Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra dangu, haturan kasadayana, wilujeng patepang deui sareng acara dongeng Sunda garapan Mang Arman Wijaya. Carios nu beureus kapihatur neraskeun si kemang racun kumaha salajengna, mangga wilujeng ngadangukeun. Mitra dangu kaen di imah nyidasi kakara sabulan oge hubungan jeung Gansamas teh telah maninggeus pinuh. Bangsa korsi jeung paparabotan nu sejeuna, boh lomarina, boh tempat sarena, ayeuna mah kabeh oge geus diganti ku anu alanyar bari jeung mahal hargana. Kabehana eta tetela meunang meulikeun Gansamas hungkul, anu teu lebar ku barang berena, estu bani bro-broana teh saanyana. Gansamas mah teu asa diolot da kagantian ku kasugumaan anu teu kapanggih ti Bukarsi. Geulis keneh ngora keneh jeung bener-bener we bisa diandalkeun apana nyidasih mah. Kitu nu karasa ku Gansamas heula ieu tug nepi ka ayeuna geus aya kana sabulana. Mitra dangu sakura anu dipenta mah eta ku nyidasih ku Gansamas salawasna dicumponan. Da puguh manehana pohara pisan bubuheunana, pohara micintana, harapan jeung cinta dirina Gansamas ka nyidasih teh pohara gedena, pohara rosana. Nepi ka Gansamas teh poho karena segala-galana teh bohongan. Beunang disebutkeun geus lali kana produksina Gansamas dina mangsa ayeuna. Najan kasebutna geus kolot, geus aki-aki, tapi Gansamas teh bener-bener we poho di linggeran. Nu aya mah hawa nafsuna we ngabrung, hayang sukan-sukan suka bunga jeung deungeuna nyidasi. Mungguhing rasa cinta lamun geus karasa, teu di budak hora, teu di aki-aki, sok poho we kana segala rupana, saperti anu kalaman ku Gansamas nepi ka poho ka anak pamajikan teh saanyana. Da eta kagembang kapel ku nyidasih rana ngora bentang lemur sukasirna. Ari nyidasih pantadina oge lain bogoh lain cinta pangna daek ngalenan ka dirina Gansamas, tapi ngan sakadar hayang ngeret harta bandana, hayang menang kasugemaan lahiriahna wungkul. Malahan apalan karapna nyidasih mah jalma salemur sukasirna mah arek dieret kabeh, rek diolok kabeh, ngarah kabehana bisa tungkul sumujud ka dirina nyidasih. Tetela kageulisan anu dipibana ku nyidasih lain pikeun syukuran ka anu maha kawasa, lain dipake ibadah ka mantena, tapi ieu mah dipake ngalajurah hawa nafsu, umar amarah, dapon hirupna senang, dapon kahayangna bisa tina kanan. Naon wae carana najan sakumaha gorengna sakumaha aibna ge ku nyidasih dipilampah dilakonan. Dina hiji poe nyidasih keur aya di imah diberengan ku sobat dalitna anu saela ieu jadi pakacana purah dititah ka ditu ka dieu. Nyatana si Udin katara kahirupan nyidasih teh pohara senangna suka bungahna teh. Lantaran ayeuna mah hirup ngah-nanganing loba duit di imah pepeku mangrupa paparabotan. Malahan imahna ge anyar meunang ngecet deui. Ayeuna mah dipulasna oge ku cet warna bungur. Mata katelah imah nyidasih mah cenah ceuk anu ngaliwat teh gedong bungur. Mun imah Gansamas lantaran kaayaan catna hejo, nya katelahna si hejo atawa gedong hejo. Udin, iya, sobat Ece, aya naon Ece? Temal Udin berjing diukna teh langsung we ngadeukeutan ka nyidasih. Ih, udah deket-deket teuing atuh diukna Din, iya. Nyidasih ngageser ka beula kenca. Hihihi, aduh, resep atuh da caket Ece mah seungit meuni seger. Seungit naon Udin? Seungit minyak merek naon nu diangge ku Ece teh mani segar kieu. Moal dibejakeun bisi majarkeun iklan Udin. Ih, yeuh hoyong terang we Ece. Sumohon suganan atuh engke awak uing oge bisa seungit siga awak Ece, lamun minyak seungitna siga minyak seungit anu Ece mah. Yeuh, Udin mah meuni sok tuturut munding geuning naon teh. Yeuh Udin, najan Udin make minyak seungit cara anu Ece oge, tacantang teu loba anu resepeun ka Udin mah. Moal cara ka Ece
poknya nyidasi semua anu ngahina ka dirina Udin. Ngomongna oge barjing jebi. Udin teh ngarasa penasaran karena omongan nyidasi. Jabati eta jual tegue ngarasa tuh genah ngadengi sikapna nyidasi ngomongna teh make jeung kayan jebak jebi sagarupa. Waktu manya dah hayang nyaho alasana kana naon eta nu dikedalakeun ku nyidasi bieu. Nah cek make jeung moal loba resepkeun ka Udin. Najan upamana ye Udin teh kabeli minyak cara ece. Abak Udin seungit siga anu awak ece. Nah naon sababna kitu? Yeuh. Kulantaran maneh masak kuna salabasna ngan kosong jeung kosong wae Udin. Ngan lepet jeung lepet bae. Pan berenang kumaneh oge karasa Udin yen saela ieu Udin teh boga duit teh lintang ti lamun dibere ku ece. Ngarokok oge apanan ye ti ece duitna atawa sakapeung rokona langsung ti ece kitu. Tapi ketang teu naon ieu dan ajan loba barang bere oge ka Udin ece marido jeung ikhlas ngarumasakeun yen ece osok barang titah ka Udin. Cuma sok ngahina arina naon teh ulah kitu ceu ulah ngahina ka abdi tema Udin hatena mah pohara pisan tugeraheunana ngan teu we ari amak mah nya ngarumasakeun kahirupan maneh saela ieu teh ngandalkeun pamerna ti nyidasi sasatna nyidasi teh dunungan manehanana jabati eta si Udin oge apa kana ada pangadatanana nyidasi lantaran nyidasi mah sok mung kaelehkeun omong sok hayang bener sorangan bae teh saanyana ku nyidasi karasa lamun Udin teh nyerieun hatena ku kituna atuh gancang we dialamu diupahannya kitu da ngarah teu katerusan. Iya udah nyeri hate Udin ulah tuh genah Din da apan memang kitu kanyataanana keun lah da kuring oge nya moal naon kuring tetep nyaah jeung resep ka Udin aduh da ceuk rarasan ece bela jeung nyaah ka Udin teh apan lain ngan ukurna caritaan Udin bener henteu ya nya nuhun atuh ari nya ece nyaah jeung bela ka abdi mah ku abdi nage ditampi nuhun ece duh bahagia lah eta mah bilih aya kapentingan mangga saureukeun ka abdi bade miwarang naon wae ge ku abdi baris dilaksanakeun kitu. Tong borok marganing lara dalah marganing pati Udin siap ngalaksanakeunana kitu. Sumuhun ya kawas papatih wae ngomong teh Udin aduh memang aya kepentingan kuring teh ka Udin teh kumaha Udin sanggup nganter kuring keke nah nganter ka mana kitu ece ka mana we ye kumaha daekna kuring Udin aduh da kudu puguh atuh ece margi lamun teu puguh mah moal puguh kitu atuh bingung ka Udina oge tah kitu ece ye kieu geura Udin regepkeun nya nyidasi teh ngomongna daria Udin gancang ngadeuketan deui barjeng kaeng tungkul bangun anu geus hayagi arek ngabadungan kana omonganna nyidasi. Oh sumon mangga lah ece geura saurkeun kumaha teh kitu ece sumuhun mangga jentrekeun sing jelas ece lah geus panasaran Udin teh kana pamaksudan omongan nyidasi anu sabenerna. Din ayeuna kahirupan kuring teh ieu geus loba paningkatan geus aya kamajuan imah waweg cetna anyar eusina pinuh ku parabotan model ayeuna nu hargana mahal modelna oge alanyar tah kitu nya Din. Oh sumuhun ece muhun atuh motor apan anyar kene Udin karek oge 3 minggu ayeuna di dieu di kuring teh ieu kuring minang apan Udin dibawa memotoran dagan sama macan bisaeun cara kuring we can apa-apa gitu. Ya bener memang jeung nupak mah gampang kene dibonceng. Kena kuring kieu teh ieu loba jalma anu ngajadan ka kuring nu ngahargaan ka kuring nya
ngerasa serap we diri kuring teh Udin, tapi tetep we kuring teh hayang aya paningkatan deui Din, hayang leuwih maju deui batan ayeuna kahirupan kuring teh cik ieu kumaha kira-kira Udin satuju atawa ke lamun tema kuring teh hayang ningkatkeun ka aya nepikeun ka leuwih luhur deui Udin. Ih nyakan tenan we ari satuju mah ce hehe mengpeng anom kene mengpeng jag-jag kene gitu hehe da panginten upami tos kolot mah peot moal pajeng ece. Udin langsung we mangaruhan kayan teu bener ka Nyidasih teh. Atuh mitra dangu Nyidasih teh puguh we ngarasa sugema ku ayeuna Udin teh kayaan ngaheueuhkeun kana omonganna teh. Asa aya anu ngarojong, asa aya anu mere kayan sumangat kamanehanana. Irungna oge Nyidasih nepikeun kabukah bakating ku sugema. Ih nya memang kitu pisan Udin. Enak kuring teh geus bisa naon ngeret ka ayeuna Lagan Samas. Dipenta ku kuring mah itu ieu oge meuni gampang naker dibikeunna turut ka pibandana teh kitu. Nepi ka ayeuna kuring teh ieu segala aya segala boga teh sanjana lain bobohongan Din. Ngan kuring teh geus mimiti bosen yang harapan we Gan Samas teh. Ku kituna ieu enak kuring teh geus ngarancang arek nyobaan deui ngolo ka anu sajena anu kabeungharana leuwih luhur batan Gan Samas kitu Din. Kitu ta ieu kajang kuring jeung pamaksudan kuring teh Udin. Ih sumuhun hehe. Saya oge tah pamaksalan ece kitu teh kitu. Cobi abdi pasian terang nah bade kumaha carana kitu ece. Ayeuna mah yeuh urang nepungan ka saha we ieu anu sakira resepeun ka kuring Udin. Ngan ulah ka imahna nya. Ieu mah ka mana we anu sakira aman eueuh anu nganyahoankeun. Oh, mun kitu mah urang nepunganana ka anu keur digarawe atuh ece. Boh anu keur di kebon atawa anu keur di sawah. Lamun di kota ka kantor sugan. Hehe. Pokona mah asal anu ieu we anu jauh ti kulawargana atanapi anu jauh ti imahna we ece. Ngarah tenang tu manina utamana mah deui jalma anu sakira ipis imahna anu sakira bisa diolah ku ece kitu. Nyatang tu atuh ieu kana kitu nama Udin. Ngan ayeuna yeuh pangnaksirkeun kuring nya na teu nyewa yeuh ece make baju kieu Din jeung teu camerok teuing wedak kuring yeuh bibir yeuh coba yeuh tingali naha teu kurang beureum yeuh sakieu Udin. Nyidasih tumanya ka Udin barjeng dangdak dengdek lunggak-linggek bajuna teh digembreng-gembreng sakapeung disingkapkeun meuli luhur naker bangun anu kaen teu eraeun deui najan hareupun Udin. Udin teh puguh we sarengah-sarengeh barjeng nelek-nelek kana kayak anu di dudungan anu keur hayang ditaksir ku manehanana. Wah, jangan ditanya, Cek. Pokona ece mah leuwih gaya jeung leuwih geulis batan bintang film. Hehe. Dangdanan leuwih menor, leuwih yahut batan penyanyi. Wah. Najan meh ungap poe tepang jeung ece, ih. Da abdi mamani taya bosen atuh. Muji kana kageulisan ece, kana kagayaan ece. Hehe. Da nya atuh keur magelis kawanti-wanti endahna nya baka non bawati kudrat. Cobi pek tiasa milih angwanu pantes tiasa ngareka seira nu saluyu sereng pakulitan anu dipibanda ku ece. Duh nyaan matak pantes seira laki nu kataji jajaka nu kabandang teh. Hehehe pan ece mah duh alus nangtung hade laur alus angkatnya kayan hade kepat geulis bawa ti ajalina endah ti tatadina. Geura eta cangkeng aduh ece mani genteng lir papanting kitu duh matak poho beurang peuting najan kayan keur genting. Eta geuningan duh
rambut ece mani hidung matak nineng matak sugema jabat timut na oge aduh matak ngirut ngoetan tungtung hate sumaramah kana bayah nyaan ieu mah hayang nyirekem dina tungtung bujur dina tungtung tungtung lelemutan pokona mah teu aya kacawane teu mah mungkin dieu teh mungkin pikir sepen mungkin matak narik kana ati mungkin matak sugema kana pangrasa aduh bener ceu ieu mah lain sisiwo tapi kanyatana emang gitu sumpah nyaan siap bos Udin bisa nakar nyeritaan pinuhku kain pamujian kak dina nyidasi turebeak bersih Udin muji ka nyidasi dageus apaan kana ka nyidasi anu sok ngaredak bager lamun dipuji ku manehanana nyidasi imut marah main dipuji ku si Udin teh hatena pohara sugemana gitu namani bosna muji teh ye Din jeung sok dihareupeun wae Udin mah muji ka ece teh geuning nya atuh ece muji mah kedah dihareupeun anu ieu ce ye anu jelas da muji tukangeun mah nya moal meunang buruhan margia anu dipujina teu terangeun kitu hayu atuh ece ayeuna mah urang amangan teh urang mios ayeuna wae kitu ce meungpeung siang keneh tah kitu urang kana motor we amanganana nya keun we lah ece dibonceng ku abdi ye nya oh nya hayu sok ieu kaluarkeun motorna Udin mangga siap bos Udin harita kene oge langsung nungtun motor jadi keluarkeun terus ditunda di buruan sidang ngajugrug kain teu jauh ti teras imah hatena mah Udin teh puguwe ngarasa reueus jeung bunga lantaran maenna teh bakal motoran deui jeung nyidasi mangkani sok loba anu nempokeun sok loba anu muji loba anu resepeun nyaksian Udin teh ngabonceng anu geulis rasaan mah asa jeung kabogoh we da moal aya anu nyangka jeung dudungan geus luna motor kaya di buruan mah Udin ka jero deui nyamperkeun deui ka nyidasi nu masih keneh nangtung di tengah imah hayu atuh ce ke ieu arek di depan stip heula Udin bisi kurang beureum tema nyidasi gumulisna karep barjeng lungak lingek segala ngomongna harita pan eta oge tos beureum atuh ce maknya bade hayo wae di beureuman deui ieu pan ngarah leuwih beureumnya leuwih pikabitaeun atuh Din mani kitu ieu sok saban geureuh ka kuring teh ece mah sok salah paham da beureum teuing mah ngewa atuh ece jempe Udin ledak biar anu geus kaen beureum teh langsung dibeureuman deui ku nyidasi atuh ayeuna mah puguwe mani uriwih beuki tamah beureumna wae teh saenyana geus beres dangdan berjeng bajuna oge dia bener deui nyidasi teh kahareup sedengkeun Udin harita oge geus aya dina jok motor malah motorna oge apaan geus dihirupan sorana ngahaja we disina tarik gasna mineng digerung-gerung atuh tetangga nyidasi teh kabeh ronghok kitu teh kaluar aya nu muji aya anu jebi aya anu cumiduh pokona mah rupa-rupa pamolahna nyidasi nangtung gegeun Udin barjeng pokna ieu teu kunaon motor teh Udin teu tante sumuhun lancar da aduh tante naon tante teh ieu hartina Udin duh katuh nyada teterang nah ieu lain bahasa Sunda Udin lain duka bahasa Jerman duka bahasa Cina ngan batur teh seueur anu nyebat tante lamun ka istri anu geulis kitu ya kuring mah da mung disebut tante Udin hayang disebut ece we barina oge ari sakira teu nyaho hartina mah
nama kejeng tuturut muning ka batur ka era-era Udin Celak we nyidasi teh langsung kana sadal selain tukangan Udin mani kaya naklok bangun anu sieun murag teh sanyana kaayaan nyidasi teh anu kaen can paham tupak motor sok sieun we lamun teh mah labuh ka handap teh. Aduh siap Udin alah beres celah ngan aduh kumaha ieu nya teu di helm ce kumaha atuh alah Udin kakara inget yen sirahna kaen teu di helm. ya keun wae teu di helm oge da moal ka kota ieu Din pan ieu mah arek kulingan mapai jalan di lemur urang kitu Din jeung dican kaburu meuli helmna oge Tema nyidasi berjeng geus kayan teu sabar hayang geura ngageuleung bae. nu mawi tadina kieu ece hoyong amengan heula ka kota da sumuhun siang kene ieu engke deui we lamun kuringna geus bisa tureuh helm jeung lamun Udin geus boga SIM ari kosong mah bahaya Udin ngalanggar peraturan lalu lintas kitu eta mah yeuh muning kabelah kidul we Udin urang nempoan si jalan anu deketeun sawah kitu Din pan loba anu merlak bako atawa bonteng atawa buncisnya tah sanu nyaho aya anu resepkeun ka kuring mun aya lalaki anu keur ngalabako atawa ngalapalawija sajena kitu Din naam hayu lah Grung geleser Udin tengah jalankeun motorna pohara tarikna malah sakedeng oge apan geus aya di kidul lemur breh pasawahan kenca katuhun jalan anu kabeneran loba kayan ku pelak palawija jeung anu liana. Mitra danu Udin teh muni aksina keur dina mawa motorna rarasana mah puguh we asa anu sorangan bae minangna keur main rem sangeunahna atuh sirah Udin teh mineng diadu jeung kayan talangna nyidasih anu dibonseng berjeng kitu teh ngegang di tukang mineng nyidasi teh amek-amekan nyerekan ka Udin tapi ku Udin mah ukur dianggap radio butut saterusna mah kitu deui we ngajalankeun motorna teh berjeng hayang katanghar ku batur. Mitra dangu dina hiji waktu Udin teh mawa motorna cunup we ka pelebah sawah anu pelakan bako malah harita teh aya seorang lalaki sisi jalan pisan anu keur kaen ngalabako katelahna teh Obri tetanggana keneh nyidasi ngan imahna kuluneun imah nyidasi pareng Obri teh ngaret pisan ka pelebah Udin jeung nyidasi metik bakona teh eureun heula ari Udin ngaret deui ka Obri barjeng kituna gugupay nyaeta kuleungeun kenca siga anu hayang katangar motor magancal majuna teh beungeut ngaliuk ka kenca kabeneran harepeunna teh aya batu anu segede sirah orok langsung didinya katingali ngabagu didinya atuh cedak eta batu katabrak antuk nama bru labuh Udin teh katingang motor nya kitu deui atuh nyidasi nepikeun kana karak bengkang usah oseh da hayang hudang ge hese untung nyidasi mah rada pangpengkeun teu katinggang ku motor ngan wae tetep we cilaka lantaran nang karak bengkang setengah kayan teu eling dina kamalir si jalan kencaeunana. Suku Udin kagencet ku eta knalpot atuh puguh we karasa panas bitis anu katuhkeuna nyeta kana knalpot teh matak pantes lamun si Udin teh gogoakan minta tulung. Aduh Obri tulungan kuring waduh panas aduh Jeng Obri luncat kadeketan Udin gancang motorna teh dijungjungkeun atuh Udin teh terus nangtung berjeng engke-engkean lantaran suku anu katuh teh bitisna tutung panas karasana calanana oge apa nepikeun katutung soe gek we diuk rada jauh tina motorna geus kaen distanarkeun ku Obri teh atuh Obri geuleuneng ka dirina Udin pokna kieu nu matak tah yeuh mah motor teh ulah sok aksi teuing kawas motor anu maneh wae Udin geus cilaka mah aduh yeuh geuning tulungan ka batur nya cilaka aduh sugan teh eueuh batu nu ngajentul di tengah jalan
abong jalan kampung beda jeung di kota anu leucil lantaran di hot mic. Aduh. Cek udin barjeng terus muringis dan kanyiri anu karasa kumanehanana. Bisnisna anggar karasa panas. Jempe mana teh udin kawas polon wae make jeung jebeng sagala. Ulah gagabah mata oge ye pan geus cilaka manya urang-urang keneh anu kaduhungna. Tu geuning nyidasi oge nepikeun ka ngajoprak nang kara kitu dina kamalir. Da eta gara-gara maneh eta teh. Aduh aing mah kegancangan obli teh nyamperkeun ka nyidasi gancang dihudangkeun launan. Gek udin diuk geureunana barjeng pokna tu manya kieu. Kumaha nyai? Teu kuna naon? Aduh. Teu kuat ieu cangkeng meni asa potong. Tonggong meni asa dadas Kang Obli. Aduh. Tulungan ieu sirah deui rieut. Suku deui mani ku asa potong. Aduh. Nyidasi teh puguh we. Mani nyengir we. Ngegambarkeun ka nyeri anu karasa karenapan kumanehanana ayeuna. Angeunna karasa asa seueul, bujurna asa dempak, tonggong asa kaya dadas teh sanyana. Kitu anu karasa ku nyidasi barjeng kaen terus we gegerungan humarurung. Hawatos teuing atuh. Hayu urang ka palih ditu atuh, da motor mah jeung si Udin palih ditu geuningan. Yuk, dituntun atuh ku akang. Mangga Kang. Nyidasi langsung ditungtun harita keneh ku si Obri. Terus dibawa ke gegereun Udin anu keur ngusapan sukuna berjeng sarua di gegerungan. Gek nyidasi diuk gegereun pisan motorna anu dituna di sisi jalan. Obri oge diuk kencalan nyidasi. Atu Udin diukna berjeng kaen yang hunjarkeun kayan suku katuhu anu boreksek. Alatan katinihan ku knalpot nu kayan waktu tadi. Waktosna ge parantos mitra dangu rupina dongeng Sunda si Kemang Racun cekapkeun ka dieu. Mang Arman Wijaya ngaturkeun nuhun tina sanes kanten perhatosan. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mios.